namun jajan teh sagala di sanguan. Ya heuh atuh da ciri khas deh eta mah. Ciri khas naon pi? Ciri khas orang Sunda. Perilaku. Heeh, kan orang Sunda mah rata-rata kitu. Gitu kumaha? Ya lamun jajan teh pan sok sagala di sanguan atuh. Jajan bakso di sanguan, jajan bala-bala di sanguan, jajan tahu di sanguan, Ameh naon pi? ameh wareg deh. Hel. Atuh make gehel sok dede isukan lamun jajannya ajaran heug di sanguan. Atuh ini isukan dek jajan bubur kacang di sanguan. Gehel. Piraku bubur kacang di sanguan. Emang kumaha kitu pi? Nah bubur kacang mah amis atuh dek. Piraku werek di sanguan namu angeunah nu amis di sanguan mah. Kudu asinnya. Nah heueuh atuh kudu nu asin ari rek di sanguan mah jajanna. Yang satu hidis dek jajan nasgor di sanguan. Ulah nasgor oge atuh dek. Piraku nasgor di sanguan. Engko kudu nu asin. Rumahnya nasgor di sanguan. Mun teu di sanguan mah meun mau jadi nasgor. Oge nya.